tempo anak batur mah. Meni pinter pisan tingali itu nyanyi na oge. Sagede kitu teh bisa kabagjakun kolot. Teu salamane. Pangawisara teh kur minta duit teh hayo. Kana ngablu we digedekeun. Aya ngajedok di mah tara barangkuna. Kala ka HP we nu dicoo. Udah anak batur mah tak pinter nyanyi oge ku kolota dikursuskeun. Pas sia kurang kumaha ku aing dek dileskeun. Si anak kene anu embung. Padahal teh carape. Udah emang capek atuh emak diajar teh. Capek mana aja ngalah duit. Ya, si kene ku aing diomong. Kana HP di wae. Da lain sapati-pati nyawa HP atuh emak urang mah. Naon atuh? Urang mah emak nyawa HP teh maca novel di Vizo. Kalian tahu nggak sih, di Vizo Novel kalian gak cuma bisa baca novel secara gratis sih, kalian juga bisa ngasilin uang cuma dari baca novelnya. Buat pengguna baru bisa langsung dapat Rp48.700 dengan cuma nyelesain tugas membaca di hari pertama. Tuh, lumayan banget kan? Duitnya bisa dipakai buat jajan. Semakin sering kamu baca, semakin banyak juga uang yang kamu bisa hasilkan. Nah, kali ini aku mau rekomendasiin satu novel yang sangat menginspirasi yang berjudul Menikahi Presdir Lumpuh. Novel ini mengajarkan aku kalau cinta itu nggak perlu memandang fisik dan cinta bisa tumbuh kapan saja. Novel ini bercerita tentang dua orang yang menikah, tapi mereka tidak benar-benar saling mencintai. Sampai sesuatu yang tak terduga pun terjadi dan membuat cinta tumbuh di antara mereka berdua. Wanitanya itu bernama Risa. Dia terpaksa menggantikan sepupunya untuk menikah dengan presiden direktur yang lumpuh. Risa terpaksa bertahan meski pria ini sering bersikap kasar. Dan gilanya lagi, adik laki-laki si presdir ini malah jatuh cinta sama Risa. Penasaran sama kelanjutannya? Yuk klik tombol di bawah, langsung download Vizo Novel dan baca novelnya. Tanpa kalian sadari, kalau kalian baca terus, tiba uang yang didapat sudah terkumpul banyak. Tombol koin emas dan hasilkan uang sambil membaca. Tuh tingali meninggal rezeki tuh anak batur mah. Udah kumaha cetakan atuh emak. Urang mah kumaha cetakan oge model kieu. Oh, jadi maneh teh arekan enu goreng patut. Saha nu ngomong kitu? Terus naon atau maksudna Bil? Maksud urang mah lain emak goreng patut. Tapi ronghod. Mak. Mak, pangmelikeun iPhone, Mak. Babaturan urang mah kabeh geus marake iPhone. Haroream. Nah haja mah ku aing dipanjenkeun telepon. Tadi hakan ningan. iPhone lain telepon. Mak. Hayang sepeda listrik, Mak. Babaturan urang ge ari mangkat sakola marake anu kitu. Lupa gue mangkat sekolah mah. Gagal harus trak listrik. Pas nyusok mentuan mayan lampu we. Mak, hayang sepatu roda, Mak. Segitu jalan ke suahangan saat oge. Gue hayang sepatu roda sia mah. Tapi pakai di mana coba? Di nagalengan bortol. Itu udah ker usum, Mak. Babaturan urang ge geus baru gaun. Sagala teuing. Mak, Naon? hayang meuli kaos BTS, Mak. Ari sia geus rupa-rupa ka hayang teh. Ti kamari ngan hayo we lo Bapak menta. Udah hayang, Mak. Babaturan urang ge geus marake. Sia mah hirup teh teu kaumna lo batur. Sagala rupa teh hayang we. Hirup mah ieu ulah sok tengah ka luhur. Kaayana we. Amuran mah syukuran. Naon anu geus dipikawoga ku urang. Tong sok panasan ieu jadi jelema mah. Mak, naon eta? Bedung. Bedung. Paras naon beureum maneh oge nu kieu mah katel. Di mana eta, Mak? Nya menang meuli atuh. Ari emak, nama ke sagala meuli katel. Sakitu geus boga oge. San boga nu kieu mah. Yo, tetangga mah baru gaun. Bila aku mah teu boga. Hah? Emak mah bisa we, ka urang mah matahan tok sok panasan ka batur. Ari mah sorangan panasan. Saha nu panasan teh mama teu panasan. Eta ning pipiluan meuli katel juga batur. Ah kabita we ieu mah. Buang sayang. Kos nu mentuan sempat kos. Berarti lo Masak bayar lampu weh. sok. Nah. Anak kas. Berarti lo Sok nu mentuan bayar lampu weh. nah nusuk Sok nu bayar lampu. gandeng di motor. Lalabuhan. Nani? Lalabuhan. Tilo. Ngambil. Lain sih kami itu. Tilo. Lalabuhan. Ini aja lalabuhan. Nah, awan aku bisa buat. Kos susok mantuan bayar lampu we. Kos susok mantuan bayar lampu we. Kos susok bayar mantuan. Nah minantu.
Kuat lu. Naon deui bete? Ih. Kok susok mayan mantuan mayar lampu. Berarti lu. Kok susok mantuan mayar lampu we. Malal. Berarti lu. Kok susok mayan tuan mayar lampu we. Mayan tuan. Ini sorry. Kakak batuk we. Lu, kok susok mantuan mayar lampu we. Tong curi gitu. Berarti lu. Segitu jalan kosnya. Nanti selalu konten-konten kita selanjutnya ya. Dek, oke, lamun aya tukang ngiridit ka imah, bejakeun mah eueuhnya. Nak mereka mana gitu? Mau kemana-mana, mak mah. Ih, berarti mama nita ngabohong ke anak teh. Lamun mah tak dosa, imah bohong oge. Nah, ha? Da ieu mah niat nage nyalametkeun indung. Oh, itunya. Nah, heget. Assalamualaikum. Punten. Ah, sigana eta teu pucing. Teh. Mak aya? Oh, teu aya mak teh. Menuju ka mana sih mak na? Eta mak teh ka pasar. Oh, ka pasar? Nya. Oh, nya ketang. Tadi teh si Ima terus nelepon. Saurna bade ka pasar dinten ayeuna teh. Terus tadi teh si Ima nyarios. Cenah sametan si mama ayeuna nu mayaranana bade ku teteh. Hah? Nah, make ka urang. Leres eta teh nyarios kitu. Muhun, da tadi nyarios nama kitu. Ah, kumaha ieu teh? Kelah teh, teu bener ge si mama. Ya mangga. Ma, na kumaha ieu teh? Nama ke jadi urang nu kudu mayaran hutang. Sia, atuh meureun ka nyahoan aing nyuput. Ma, saurna tadi nuju ka pasar. Tos uwi. Mesti mana, Cek? Masalah sulu. Jang naon sulu? Nya jang mereuseuna atuh. Jangan ngahurungkeun hawu. Na masih keneh usum make hau. Make sagala teh usum. Uyuhan aing masih keneh make hau. Bararau hasut. Kena ya bararau hasap oge. Halo, naon? Halo, Mah? Kan yang lain. Sangu ih. Dede lapar. Nyangu. Kan nyaho geus lagi eueuh. Cik atuh, sabar sia teh. Heeh atuh. Dengarkeun pisan pejuh teh. Gas di mana, Cek? Geus neangan gas, Cek. Neangan ka mana-mana eueuh teu meunang. Mapayan unggal warung ge eueuh kararoso. Oh, gitunya. Heuh, jabacan nyangu ieu teh. Mana budak geus lapar di cenah. Rek nyolokeun Magicom pareum lampu deui ti isu. Menikah parang atunya. Heuh nyata aduh. Cek, eueuh maning jiga geus asak sangu. Bisa asap sangu mah naon kitu. Abi rek ngenta ce sapiring keur budak. Karunya cenah geus periweuteung. Oh, nya sok we atuh ari daek mah. Kasana atuh daek ari eueuh kasarua sangu. Ah, nya bisi we embung. Pan ieu mah sanguna ge bau haseup. Bararau haseup. Boga cung warna abu-abu teu. Boga naon gitu? Cik gua ka dieu mang injeu. Nah marek ka mana gitu? Ada ka pengajian. Ieu mah syuting seteh pengajianna oge. Bakal asupana TV. Mata kudu make baju sarua oge. Rek ngaji apa rek main bola, Mak? Ini kudu sarua make baju ge. Ah, guru mana tiumna? Manek mangkat ayeuna. Ya, Tah, ieu nya geus atuh mat mangkat heula. heeh. Duh, lapar Ada naonnya? Dikarenakan si Mak gak sempet masak, aku mau masak sendiri. Ini aku mau merikuk resep nugget cabai garam ala Chef Wilgos. Pakai Kenzel Crispy Nugget yang pack ekonomis. Tinggal goreng cuman 14.000 yang pas buat keluarga. Pertama, kita goreng dulu nuggetnya. Setelah matang, angkat lalu tiriskan.
Ih, crispy banget kan? Setelah itu tinggal kita potong menjadi 4 bagian. Lihat nih dagingnya, tebel banget kan? Bisa jadi pengganti ayam nih. Dan pastinya tidak menciut walaupun sudah digoreng. Setelah itu tinggal kita siapin bumbunya nih, yang terdiri dari 4 buah cabai keriting, 7 siung bawang putih dan juga setengah bawang daun. Lalu iris semua bumbunya. Setelah itu tumis semua bumbunya, lalu masukkan nugget yang sudah digoreng tadi. Tambahkan garam, gula, dan sedikit lada hitam. Aduk-aduk dan jadi deh nugget cabai garam ala Chef Wilgos. Enak banget nih dan juga wangi banget. Yuk, mari makan. Hanya dengan 14.000 kita bisa menikmati hidangan yang sangat enak seperti ini. Apalagi bagi kaum yang nggak mau ribet seperti bukan hanya rasanya yang enak, tapi ngenyangin juga loh. Pokoknya kalian wajib banget deh cobain resep nugget cabai garam ala Chef Wilgos ini. Dek, tunggu coba. Cenah kue ayeuna kayakna acara pengajian nu kemari. Poe ayeuna. Sok coba pinahkeun. Tempo aya mah teu asup TV. Ayam age asup. Tadi urang nempo. Wah, aya ieu. Sok coba pinahkeun. Hayang nempok. Embung Nggak saya iya. Keresep ya. Sia mah bangun teh bunga. Kalau asup kana TV teh. Boro-boro bunga. Era aya. Nah, apa segala era? Rek teh era kumaha? Mama asup kana TV oge keur nunutan. Mana masih ganu teh bunga? Rek ini rekreasi teh. Teuing atuh. Sakorea. Nah, Sudah dibere bakal naki kursa uti. hari sia nah yang sabaraha tuh. Bekal duit ongkoh, bekal kajo ongkoh. Sekarang kumaha coba kolot mah? Atuh da mama makalan sama oge kurjeng mie goreng. Tuh. Da ngeunah tuh sia teh mie oge. Lain ku masalah ngeunahna, Mak. Era we atuh baturan urang mah dibarek kelana ge jeung nu mararewa. Sia teh rek piknik, apa rek pamer dengan kejo? Mama yo baheula rekreasi teh di bekalan naga jeung teriga brigun ini sia. Wah, nak mah teu era. Tuh era mama. Naha? Ban ketinggalan bekalan oge. Tuh mah ih, embung jeung mie makal sanguna. Dikon. Hujit tangkurak siapa? Untungnya kemarin emak beli sosis kenjeler di supermarket Yogya. Karena sosisnya enak banget dan juga praktis. Mas sampai borong banyak sosisnya. Cara masaknya juga gampang banget. Pertama panaskan minyak, masukkan sosis kenjeler ke dalam minyak, lalu masak sosis selama 20 sampai 25 detik. Lalu angkat dan tiriskan. Lalu tambahkan cabai bubuk. Sosis sek-sek 1 menit langsung jadi. Tuh praktis banget kan? Makin mantul. Dimakan pakai nasi anget. Temen makan nasi yang kepailet. Bentuknya imut dan praktis. Isinya juga banyak. Extra meaty. Cuma sosis kenjeler yang dimasak apa aja tetap enak. Dagingnya berasa banget dan juicy. Gak mungkin seenak ini kalau pakai sosis lain. Sumpah cocok banget buat kaum muda-mudi yang mau makan enak tapi gak perlu jago masak. Bahkan bisa masak sambil scroll TikTok. Sosis kenjeler cocktail kuncinya. Tah, mesti ganti ku sosis kenjeler. Tah, iya karep mantep. Coba putar tadi jeung ieu. Itu gue ini tuh. Oke, sore ge dahar jeung eta we nya. Lah, emang mereka mana gitu? Mane ulin. Ulin ka mana ari emang? Atunya ka mana we ulin mah? Ulin jeung saha gitu? Jeung calon bapak tere. Bruh.